al islamu mangsalama muslimun nabi lisanihi wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna. Urus heula diri sorangan tong kamikiran batur. Cenah pan urang teh cenah ibadah maehan Yahudi teh tah sifat Yahudi anu aya dina wujud anjeun geura pek paehan. Urang singkatkeun. Pilih lami teuing da beuki peuting mah sok tarapit, Bu. Seperti sim kuring tadi dina muqaddimah. Fa idza qara'ta Qur'ana fasna'id billahi minasyaitonir rajim. Tugas teh Bu maca ta'ud teh. Perintah saacana maca Qur'an teh pek salindungkeun heula awak maneh ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu di jadi we kecap atawa jadi kalimah auzubillahi minasyaitonir. Ari a'udzu teh asal tina kecap wau da. Naon margina harakatil wau ilal aini. Jadi harakatna wau tukerkeun kana ain. Pasoropa maka surup a'udzu ay akdiru artina kedewasaan. Matak siki bakal jadi teh anu kolot nu dewasa. Dewasa ilmuna, dewasa jiwana, dewasa sagala rupana. Malah bae dituna kajerokeun tahu sakedik kajerokeun sanggup mikirna moal udon abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat eta ceuk ta'ud leres saha Bu nu dilaknat teh sok jawab keun da moal dibuih sok rek salah bener oge nu dilaknat teh saha setan kusaha iraha jadi kuring mah nyakeun teh iraha baheuk jadi dilaknatna teh baheuk ari ayeuna eta setan dilaknat keneh teu Bu dilaknat keneh teu dilaknat jika jadi kapangi lain urang wungkul loba nu teu mikir pikanya teh jadi we ngacapruk kaituna teh Adam keur ngajepepeng. Woi para malaikat sujud tak ka Adam berat sararea sujud ka Adam para malaikat aya hiji nu teu saha encan malaikat iblis papan gelar malaikat nu hiji teu sujud ditegor ablasa ngabangkang bedegong gitu. Jadi kuring nanyakeun ari ayeuna dilaknat keneh henteu eta setan ku Allah Bu ai setan kengeng saha ke ya Allah ngalaknat tepi ka ayeuna nah Allah dendam ai setan menang saha atuh ngasih Allah kun erek dilaknat wae mah bayangkeun lamun setan teu sujud anjeun moal normal lamun setan milu sujud anjeun moal normal rasakeun balikeun ulah mitos ieu mah dianggapnya teh dunia fantasi sinetron ayeuna rajo sinetron si Elisa disiksa nepi ka mewel padahal si Elisa mah beunghar kikituan teh dunia fantasi nu dianggapnya teh lamunan tulul amal teh
panjang lamunan sok rasakeun ku ibu wujud can bisa naon-naon tuluy malaikat secara wujud awas denge ame rasa tuluy rasakeun dina diri urang aya nu teu sujud geus sok ngan ngagoda we hayang ngagubrageun ka urang teh naon nap tapi lamun eueuh si eta moal normal anjeun kerasa teu tah nu ditarikeun ku Quran teh sia ini pengalamun terus atuh cek dalang ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera perak gera pangihan cirina satangtung diri man arrofan nafsah sing saha jelema nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku sadayana oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi hikmatillah bi mujizatillah wa bi rahmatika ya arhama tuh bi mana nu siana hek sia mun di araraku mun asa pang benerna geuning nu ego ku dalil nu matak sungut kaput ieu mah engke cenah di alam kubur dan bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah di kaput lain engke ayeuna kaput ieu lamai teh ibu ku lapad jalalah dikir padkulullah dikron kasiro kartos jawab ku leungeun iraha di alam kubur pasep ayeuna ay itu hotel jalan eta menang nu buntung jawaban leungeun ay nu nemok ngocoblak teu bu ieu keusik disodok ditaplokeun ka dinya kitu teu ieu we nu ngocoblak mah leungeun jadi we imah bisa marapan anak pamajikanana tuh hoirunas anfa'uhum li jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balare tah jawab ku ibu ieu mah engke we engke mah kumaha engke we kumaha anjeunna tuh tong aya kahayang sia mah ulah aya kamu seperti kieu inung jauh inung keur lanjang bapak keur bujang bapak emut teh kapungkur pak emut teh sok ada mah dibui ibu orang heureuy we eusina mah inung keur lanjang bapak keur bujang baheula bapak emut teu tah waktu hari tak keur teu emut palai tuang teu hanaang teu nya geuning eta inget tah ibu bapak teh harita teh keur aya di alam kalanggengan nikmat leres geuning eta inget sia teh ieu mah alam langgeng alam baka bari teh nyaho barangna ibu uninga alam baka alam nu teu kaselang-selang alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ai beurang kaselang teu kaselang ku ai peuting kaselang teu ai beurang peuting tah langgeng teh eta sia mah kojor balik deui we kainya kabeh baralik deui ngageblek deui kana mahana
Ye cai Bu kumaha warnana atawa bisi eta mah nyieun ci kopi nu lekoh teh make susu jadi kopi su canak segelas ka tengah laut bahekeun heuk teh angan deui panggih moal naon sabab teu panggih sabab ngageblek jeung maha cai pada aya karton ini kalinglung gitu kumaha nya dadalang mangihkeun nu kitu mah sabab kiai santri mah ti hilir mah paina ngan kade loba aliran di dituna bisi bengkok kana aliran itu aliran ieu ai dalang mah ti ditu tina sirah cai ka itu tah marilung ke ka dieu kabeh ngamuara we di laut ngageblek deui we jadi back to basic kembali ke semula gitu innalillahi teh muncul kurang Sunda mah muncang labuh kapuhu muncul falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab beureun makanna ala makani muncul situ kul mah kembali ke lab nah, kembali karena Quran jeung sunnah roh tah kitu ieu mah noyod we kadang-kadang sholat dikeureueuh tapi dijabah doa henteu seueur nu kitu seueur naon panyakitna nya da teu dewasa bubudakeun keneh gara kurang papai tugas sholat kumaha aqimus sholat adegkeun sholat gitu urang syariatkeun nya batur mah tunggeus ngadegkeun tower leres sageusna tower diadegkeun ibu kagungan putra di Jakarta cukup mencet nomor nyai cager di Jakarta sae mah usum naon nyai di Jakarta sum demo si nyai bawa ke demo mamah yang pais demo ai tadi Ustad Ayub mah nyaritakeun negatifna ieu mah positifna nu deukeut aya nu jauh dideukeutkeun nu hese digampang ku ayana salat ku ayana diadegkeun nah cenah ai tower geus ngadeg tapi HP teu nyambung keneh can dicas meureun taradek ngaji meureun ibu kaajengan ka kiai teteh pewaris nabi hek sia teu nyambung keneh cenah Pak Asep ieu teh HP teh eueuh pulsaan meureun tara jakat meureun sia teh teu nyambung keneh cenah Pak Asep alah HP na digadekeun ta eta nu leuwih ruksak mah daek salat ngagadekeun salat ngagadekeun ibadah kana pangabutuh hek sia mana ikhlas ibu hebatnya agama hebat ya bu yang bener jopina kayak Kristen si koplok nah eta teu ngarti atuh dah teu nepi ka siki karunya ibu dina doa we wungkul bari jeung basa Arab bari teu nyaho hartina teu nyaho sundana dek nyambung kumaha kana hate useup sisi leuweung kieu tisuk jedur sampai ka sore jeger eueuh nu nyangut hiji-hiji acan pan jadi suudon ka Allah suudon teh nah ya Allah lauk mah tuh maung jangan ka dieu kudu nyung teh maung dah yang nginum meureun nya ngagilisir ka manehna ya Allah da abdi mah banyol di Cibeureum di Kalur Agung can aya kendaraan baheula mah ya Allah duh
was nu heueuh we da geus pinter maca Quran teh tapi teu nyaho hartina ya Allah lekok teh abdi bade ka Lur Agung itu pi hujaneun pi ka mendung gitu ya Allah abdi saacan nepi ka Lur Agung mah ulah waka diturunkeun ya Allah Fatihah 7 balikan percaya da kana doa ini teh teuneung ku percaya mah teuneung ai pelbah kiara domba geretek teh hujan kawas menang nyicikeun manehna sinut-nut teh disaung bari ku kulutus nah eta Allah nepi ka teu apal Lur Agung acan seueur ka sok dina agama nu suudon gitu leras tak akibatna teh kata apa siki teh ya geura sok ibu abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat Udin dagang bonteng talaah ku emutan ibu saha tanu dagang bonteng teh Udin tuh pentingna jalan cerita teh Udin dagang bonteng tak ieu unggulna sastra tak Udin dagang bonteng brai dina kepala ibu teh jo katempo jelema ngaranna Udin keur dagang tak kitu ewon meuli ka Udin sakilo saha tanu meuli ku ewon eta nu sakilo dirujak tuluy dihakan saeusna ewon ngahakan rujak bonteng ewon nyeri beuteung muntaber alatan rujak bon nyalahkeun teh ka Udin teu da Udin merdagang kartos setan iblis dipasihan modal ku Allah keur ngagoda manusia naon kidib kitman biladah hianat kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah lawama sapiyah mulhamah kadieuna syirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak lulumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaupan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese koret hak saha tah hak ari ibu manusia kagungan hak ai hak manusia ti dituna sidik tableg amanah atau nafsuna mutmainah mutmainah rodiyah mardiyah kamilah hadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun eta hak saha tah ari hak ibu diantep ai ieu setan nawarkeun syirik ku ibu dicapluk saha nu dilaknat teh cing talaah setan teh ngagoda ka ibu nawiskeun syirik pidik ngewaan ku ibu dicapluk jadi saha nu dilaknat teh Ustad teh ngalamun tengah peuting Quran tamat Ustad Ayub mah gebeg gue sabab dina memori dina ingetan Ayub da muih di tepa memori teh kitu eta nu matak urang di ka Arab nu tawaf teh sabab lamun eueuh nu muih da moal harirup araranjeun teh moal bumi muih bari ngurilingan panon poe tadi dia ge otak teh kitu we inget ka anu tuluy kurang teh direm sahiji nih inget brad cicing teh rekaman teh tah terus muter inget nu dilaknat setan padahal setan teh nyanak laknat kagungan Allah kangge naon
Da itu lagi ila ai setan ngagoda nah ibu atas nama saha. Ya Allah abdi rek ngagoda anak putu Adam diidinan teu. Jadi atas nama saha ngagoda teh? Dek kuat kumaha anjeun atas nama Allah teh. Ngan kasieun setan, kasieun iblis dangukeun ila angin ka jalma anu iman jeung amal soleh ka anjeun abdi moal mampu. Kartos tah bayangkeun lamun eueuh si eta da moal normal deui. Tak urang teh kari ngatur di dieu lamun aya syirik pidik kewaan teh kade kuring bakal kalakna teh. Gara sok. Ceuk tatangga tong boro pangeran tatangga ngalakna tong ulin jeung jelema eta naon jablay. Kalakna teh bah. Nek ya tajauhkeun tina laknat-laknat eta abdi nyalindung ka Allah ya Allah tina pirang-pirang godaan setan. Godaan anak anu ngalantarankeun dilaknat jauhan. Tak eta pikiran dewasa teh Pak. Ieu mah aya aturan geus aki-aki tapi bebudakeun keneh. Aya budak keneh tapi geus koloteun geus dewasa model nu dipasantrenkeun. Leres? Tak ayu budak keneh si keneh sim kuring mah nyaho budakna. Jeung nongtot bool jeung tapi ayeuna geus koloteun dina agama kolot dina ilmuna. Ieu mah geus aki-aki geura borora malah ngadenge nu adan teh. Ka euy nu ngadu manuk cenah geus disada deui. Si goblok. Tara-tara teh sasari sia neuleuh teh mun disiakeut. Ih lain sabenerna mah sih. Sabenerna mah aing teh geus 30 taun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya jorojoy kira-kirana sih daek sia teh. Baruk sia teh Hasan aya kahayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu. Sarwana geuning si goblok. Heeh, hayu atuh mung penghujan. Wah, atau si Aki dikitukeun teh dirig-dig sini ini digusur ke kamar. Dor gatrik. Eta si Nini tepi ka ngajerit atuh 30 tahun gitu atuh. Alah sia Hasan. Naon sia teh kawas gadis make ngajerit. Lain aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogaan siapa jadi gede gitu. Goblok lain gede nilep itu geuning. Aing nilep jadi tilu atau pugue ka gunung. Aduh. Si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar eurih, akal jame. Wah dipanggodogkeun. Tak inuman ku sia kanya ari aya keneh kahayang. Di inumane ku si Aki saminggu dijabah. Yo pudeg-deg. Ngabeling atuh. Eta we ngajingjing teko ge kitu kuleungeun dikait ku si eta. Begat angkot nanti lain ku curug kitu dijecek. Atau si Aki atuh jadi ayeuna mah sia Esi. Hayu dulu nyaring. Alah heueuh wae dulu. Wah, tanta parah deui der we ayeuna mah. Ai basa eta mah pan si Nini nu ngajerit. Ayeuna mah si Aki nu ngoceak. Alah sia Esi. Sia teh make irek ieu teh. Meuni hese dulu. Lain hese goblok eta samping milu ka jero atuh sia teh. Aduh. Alah. Aduh.
alah tah nu matak sim kuring mung dakwah teh kitu Bu. Wah cenah Pak Asep teh rame dakwahna cenah tibatan ngadalangna. Wah cilaka rugi aing panayagan ti mana nyatuna. Nu matak teh motong dicari Mas Ayub sia teh. Ah tong sok somong kitu Pak Asep bayar 20 juta moal. Gableng aing 20 juta mah. 30 Pak Asep moal. 40 maksa sia teh kadekeun. Alah neng gelis kasep bra beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan anjeun bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan ku hidup duaan ulah ropoh ulah rapuh ulah ripuh anggur cing repeh jeung rapih mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh mawadah sakinah warahmah pageuhan ti ayeuna keneh nepi ka pakotrek itu amin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baina pihoer punten mudah-mudahan doa nabi tadi gelisnya hidup duaan tapi ulah lali syaur Bapak Ayub tadi ka Ibu Sinareng Karama doa penta doa anak dugi ka sasaepan kieu pan Ibu Rama nambah katingkunya pamungkas eta teh ngais nu pangakhirna minangka ayeuna mudah-mudahan bae atuh urang sadayana oge Bapak hajatna cing kagentos ku rahmat pitulung Allah tilas ibadah nyaeta nikahkeun putra-putrina atuh urang sadayana hikmahna tiasa patepang kieu teh silaturahim jadi manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki ku kituna aya nu madengan doa aya ya nyangakeun doa sim kuring masa kitu permios sanes teu sono ceuk Ayub tadi lolobana mah basa ti aing sia teh untung teu digugat ge sia teh hapunten dina sagala rupiah kalepatannya Bu Pak hapunten kasadayananya bersihkeun manah sadayana qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jalma anu geus ngabersihkeun hatena amin ya Allah ya rabbal sakitu ti sim kuring wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.